birahi mang bule maot na ieu teh. Keur tadi nyi. Teuing-teuingin bule umur maneh teh geuningan ya ampun. Nahanya ieu si Mang Bule meni bau bangke kieu. Ubed apal teh? Apa mang bule mah keur hirup bage sok nonton we film BE. Nyi, apaan mana nges ngirim lagi? Anjay. Weh, siapa mau aing kanu banjir goblok? Dari mana? Di situ ada gondogon heula teh kalau gampang wae teh heula jadi we tekan dikejebur. Jangan sorangan. Ke lamun ningali sifat awewe ditinggali tina naonna ke? Tina cangcutna le. Oh gitu, lamun cangcutna warna berem kumata. Tah le, lamun warna berem berarti tandana awena gede ambek le. Oh gitu, lamun warna cangcutna bodas. Tah lamun bodas teh tandana hatina bersih sia teh. Lamun cangcutna warna koneng. Tah le, lamun cangcutna warna koreng tara diseuseul anjing. Kan mana goblok. Ke maneh kunaon penting ambek ka urang. Erek tak ambek kumaha aing ka sia goblok. Sia geus bucat aing acan sia teh goblok. Sia teh ta eta nu matak aing ambek ka sia teh goblok. Dasar se goblok klepet oi. Goblok aja klepet. Ke daun manggu dina jodoh. Cakep. Lamun di kodok teh ngajedog atuh goblok sia mah. Dangona atuh anjing. Goblok. Ke bapak rek nanya ya. Nanya naon, Pak? Ai maneh teh pan hubungan jeung anak bapak teh geus lila nya aya kan genep tahun nya. Nya, Pak. Heeh cenah ke anak bapak teh rada cangcaya ka keke teh. Nah, aku naon cenah, Pak? Heeh cenah bisa kamari apel teh cenah aya foto lalaki. Tah eta teh saha foto lalaki teh ke? Nyapa kieu nyapanya sebenarnya mah Pak eta teh foto keur jadi lalaki Pak. Paingan anjing udah kayu bu.